Itu awit teh ngarora euy nya. Aya itu nu batur euy ngarorotnya. Ala wae kitu euy. Ala we lah. Mau ke batur ieu. Ah, kumaha euy ngarorot euy awit teh. Kumaha nya eta. Ala we nu batur ieu. Woi, nanaonan sia ngalawin ini aing. Gandeng nih. Iya, urang ngalah. Pieu rek diborongkeun minggu hareup ku nini aing. Ih, bae atuh hiji mah jang ladar meuni ampun. Ulah. Tuh, atuh awin ini sia mah di luhur di ditu. Urang teh mantap ngalah ka dieu teh nah anu kolot di luhur mah ngarora. Ieu arek diborongkeun minggu hareup. Ampun, hiji oge atuh mah jang ladar. Mayar. Oke heula pak nyuara ge encan urang. Yang geus keluar hiji. Urang loba ngomong asal engke kan ini aing. Teh aing geura diglimpih ku ini aing. Heeh, atuh bae ieu teh bae. Bae asal ke mayar ka aing. Hak yo ya Allah. Keheula. Sia tadi mana mayar ka aing 5.000. Puguhan urang itu mawa duit. Tahnya sia mah di harita ge kos kitu wae. Harita ka aing sia nyawakeun didapangieunkeun pager can mayar. Ayeuna moal mayar deui. Meni asa karugian pisan awi hiji oge. Lain kitu, tadi soalnya sia di ditu geus ngajieun perjanjian arek mayar 5.000 ka aing. Ampun kahe awi hiji pirage karugian ku awi hiji. Lain masalah karugianna aing mah cuman arek nagih tadi janji sia. Jadi itu arek mayar ka aing 5.000. Oh, pan aing mah tadi teh ditu ngalah heula, tapi aing kan teu mawa duit. Aing sia tadi di ditu ka aing ngomong narek mental lain rek meuli. Ku aing ge dibikeun asa ulah kanyahoan ku nini aing soalna minggu hareup eta awi rek diborongkeun. Pukul ieu teh awi teh mah tas jalage lamun teu diduitkeun mah pasti moal dibikeun ieu kumaneh. Oh, jadi sia teh tadi teh ngakalan aing. Geus lah ayeuna mah kumaha sia we. Jelmana ge banyut deh, ku aing dipanggul ah. Allahumma sholli ala nuril anda ya akhirin asor. Dasar jelema teh goblok daerahnya. Emang meunang ya awit teh, tapi aing semarunyak deui marenan ayeuna mah. Raja TV ge.